Ayeuna urang nyaritakeun deui lalampahan Mang Onyon neangan daun Afrika. Kira-kirana poe ieu hasil atawa henteu Mang Onyon mangihan daun Afrika. Wilujeng nyakseni ieu video. Prung Onyon si Malakinyon. Hayu urang neangan daun Afrika ngancelong terus. Ieu mah lain daun Afrika, ieu mah daun kucubung. Saya hafal ieu mah daun kucubung. Mutek weureu gitu. Kan disebut weureu kucubung. Aya ieu lain tadi. Ya tapi tetaplah ayeuna kudu terus berjuang neangan daun Afrika supaya aya raratan jeung aya nu melak di dinya. Oke guys. Yo. Alah ieu nuju ngancelong. Bade ngiring ngobrol di dieu. Aya Pak RW 2 nana gitu. RW Majalengka ieu mah. RW Majalengka nya. RW Majalengka. Ngiring ngobrol di dieu. Iya. Kebenaran we ieu Bu RW di dieu nuju ayahnya. Teu nuju hareudeang. Mana hungkul atuh emang onyon teh. Ini asal lawas atuh ieu teh. Keur Poho we meureunannya ka urang ieu. teu poho itu. Ayeuna mah tugasna udah hider ngancelong. Ngancelong neangan naon? Yang anu eueuh. Anu eueuh di teangan atuh ka Maksudna teh nu eueuh salakira. Alah, loba di dieu mah. Di neangan nu kumaha? Oh loba ge da itu daekeun mah. Loba tapi kudu nu daekeun. Nah, daek ku sagala rupana nya. Daek sagala rupana. Bener lah. Daek dibawa kitu kieu ceuk kolot teh mah kudu daek dibawa sangsara. Anu penting mah da eta bener. Ulah daek dibawa senangna hungkul. Bener gitu. Senang mah geus puguh, senang mah mun senang bosan ieu dibawa sangsara, lamun dibawa sangsara ridho. Mangga eta karek pilihanku. Jadi curhat atuh datang-datang deui ieu teh Ini sebel teh ka dieu. naon. Aduh, ieu Dieu mah. geus sebel. Sehat kan tapi Alhamdulillah ngan saberap sebuah murah abi teh gering. kada entong gering hate. Henteu gering hate mah dibangbelarkeun we dibangbalirkeun. Tah sajeroning gering aya nu ngabejaan. Cobaan cenah ngagodog daun Afrika. Cobaan abi teh dibere ku orang itu orang Pasiraun. Ku si Nyai Beunteur ieu cenah godog dibawa ka ieu mah. Digodog ajeun teh bener. Nya teh Afrika teh nagara geuning aya daunna oge nya. Aduh daun isi momen. Jauh atuh meureunna kudu ka Afrika. Ayana di urang daun Afrika, ayana di Indonesia sok coba. Tah eta tau daun teh godog abi teh. Si Terus kumaha. diinum, karasa asal mah asli sing sireumun suku teh. Kana sareti bra. Walaupun eueuh nu ngeukepan nya. Nu ngeukepan ge ngeukepan naon we segala dikeukepan. Caritana teh geus nginum eta karasa isukna teh. Peuting nginum isukna geus karasa. Nginum daun Afrika teh bener khasiatna ieu. Mata ku abdi teh tangga sugan aya di dieu daun Afrika. Dan nu kumaha atuh da teu apal daun Afrika teh. Daun hejo daun. Daun hejo oge kata apa tuh loba da daunan di dieu oge. Aya pucuk jambu. Daun gedang, daun kucubung aya jeung kembangna tuh. Itu nu hiji teh naon itu daun Afrika lain tuh deket daun kelor tuh. Daun kelor aya di dieu. Aya daun kelor oge. Tuh orang Sunda mah loba ubarna geuningan nya. Nya kuda daun teh daun tradisional. Daun Afrika teh aya
10 khasiat daun Afrika. Naon wae eta teh cenah. Sajabatina karena darah tinggi, diabetes, Nu setruk bisa, nu setruk henteu. nya tidinya. Oh, atuh urang Kayak daun cobaan Afrika, tuh. sugan neangan di dieu gitu kan. Tuh coba tuh udah aya tuh tempungan bener henteu eta nu kitu daunna. Ya, sugan itu orang tinggali. Tempo heula atuh tah atuh. Aduh, cai heula, aya kopi, aya cau. Kopi amis lain kopi pahit. Da kahirupan nu geus pahit mah bener teu? Heeh. Heeh, bener. Kopi. Tampillah kopi. Heeh, sok tuh. Kopi heula. Kan kadang ke balikna kudu dibayar eta. Oh no. Lah balikna kudu dibayar. Oh nu gratis ayeuna mah. Ada kajirekuk tuluy we, beakeun. Geus kudu mayar deui wae ieu kopi. Eueuh nu Sugan teh unggal kaungal imah. Eh, Kaungal imah datang dibere cai kopi sugan teh gratis nyuguhan anger kebalik kudu mayar. Aduh. wayahna kan ditambahan tah ku cau. Ya, Sabarang bener. amun kopi sagelas. Gitu. Can ke Ku cau sangu aya. edek mah. Beuki namahane biaya bayareun teh. Kan bae. Kan dalam rangka urang teh silaturahmi didinya neangan ubar tah urang boga duit. Ya. Heh. Jeung sugan jadi natalepakeun beja. Tah bener. Keur nu boga Informasi nya nu pokona karasa mah. sing sireumeun, rocop, sawak, hese sare, lain hese sare, kurang tibra sare, Bisa ngalangsingkeun teu. daun nya. Bisa ngalangsingkeun? Abi 10 kilo. Nah, nyobaan ya, bener ya. Urang cobaan neangan. Dua lamar we lah. Dua lamar godog. Tilu lamar godog terus 2 gelasan. Andai sieun pahit Itu jadi. Ubaran mah di Sunda teh lobana pararain, keur mah hirup geus pahit ieu teh. Nah, kan bae itu udah pahit teh. Udah terus Bener. Karena ge ubarnya ti dokter wae oge pararaitnya obatnya. nya. Ayo obat-obat nu ayeuna mah kacampuran kimia apa nu geus di Heeh, bener. pengawet. Nah, ngomong-ngomong beuki oge kana cau geuning nya. Nah, dan beuki cau teh lain monyet unggul. Bener lain monyet hungkul nu beuki cau teh. Jelema oge geuningan eta. Ya, beuki cau. Komo duit mah da jelema teh beuki pisan atuh kana duit mah. Ada uang abang disayang gitu nya, makanya ada nggak ada uang abang ditenang. Itu apa jadi daun Afrika enggak apa? Teu apa nu kumaha nama? Citu aya tuh belah ditu cobaan atuh urang tempo bener henteu eta. Iya anggar belum mayar ya. Mayar we ana da geus diregot atuh. Wayahna we beakeun. Moal mahal moal kembali 50.000 oge dah jeung cau. Jeung cau 50.000 jeung dahar jadi 100.000. Bener. Atuh kudu aya jang malam mingguan ayeuna teh. Eta monyet di sada wae eta. Anu kitu eta teh. Naon? Si gugug eta teh. Kuya. Heeh, kuya. Di sada wae. Sugan teh onta. Heeh. Eta atuh Cobaan tinggalinya itunya. Hayu atuh urang tempo sok hayu urang tempo. Eta lain dauna. Ayo heueuh jiga namanya tapi teu nyaho. Udah geus jangkung meureun nu kitu jiga nama da sok loba nu eta jangpi ubareun eta teh. Jadi mah kumplit tuh. Aya naon itu teh nu ngaranna teh pos peuteuy teh daun peuteuy. Cobaan urang ngalah heula nya. Ieu lain yeuh. Daun Afrika teh. Tah, ieu loba tah. Sok rek mawa sakumaha sakarung. Sakieu heula we ngabeng. Satauneun itu teh. Kan dituna neuneuna engke. Kan bisa meureun dijieun teh. Bener. Batur mah aya nu geus dijieun teh nu kieu teh. Aya nu geus dijieun kapsul. Heeh jiga nama bener coba. Lamun bener berarti nambahan deui tadi jeung harga kopinya jeung caunya. Tadi tambahan jeung cau, kopi jeung cau 50.000. Ya tambahan ya aya daun Afrika daripada ke Afrika jauh-jauh meuli ieu neangan nu kieu. Tapi teuing daun Afrika teuing lain eta. Nya cobaan we heula digodog, diinum aya karasana berarti bener. Aya khasiatna. Lamun khasiatna nepikeun ka dibawa ka rumah sakit berarti lain ieu mah.
Tapi jika Tah, iya daun Afrika. iya sugan bener asli iya daun Afrika, daun untuk berbagai macam penyakit berupa asiat. Lain ti Afrika, ti tutugan tah Daun menang tutugan nama teu jauh. menang ti tutugan ti Padepokan, Putra Sinar Kancana ti Padepokan Putra Sinar Kancana tah. teu jauhnya daripada ke Afrika mahal naik pesawat. Eta ucing di sada wae. Ucing itu disada ieu teh. Oke siap nuhun menang ya. Coba kade poho bayar bayar wae. Mayar. Gratis.